Margi lalampahan pawayangan teh tekirang sareng telangkung nyaeta nyaritakeun bener jeung salah adil kalawan murtad. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasemita tur tadirimunan ku simbol guareun zaman kiwari. Anu aya patulah patalina sareng kawajiban manusia. Wireh manusia teh nyaeta diwajibkeun tafakur tadakur sareng tasyakur. Gentur kang cinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal nu kacarios. Urang ngawiosakeun kaayaan di kampung Tumaritis desa Kena Gorowong. Nyata hejo lemok dan daunan rajekna tutuwuhan cur-cura cai ku hareran. Kemang warna-warni dipapai semalar pantes. Oge disalabakeunana nyaeta sawah keur hejo ngemplong tumpang sari dina galeng kacang panjang terong leunceut. Istuning reumeuy ku teureuyun ramai ku alaeun. Subur makmur gemah ripah loh jinawi aman santosa kartalan laharnya. Sepi paling tawang rampuk nu digawe simpe hate kaum buruan teripu. Karyawan sami pada senang ingon-ingon kebos sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang. Nyaeta tawis aman anu disepuhan Kulurah Semar Padranaya. Ini manusia anu ternyumput kulit dinu cang negrak barita ka tembok. Semar ya winangun Semar kunjung pakuning alam. Sisi gunung hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangawaruh ka patri ku pangarati. Tapi jalma anu keur nyumput puni dinu can negara parita kampung nyumput dina pasir silibana nyatlang dina sagarana siloka rumpuk dina gunung nasi. Gitu kaayaan Kasih Semar Padranaya utawi Kisabda Palon nyata nu nyarangan garwana ku anjeun Siti Raden
atuh ieu dawala nampi panyaur ngandika Pino dama atuh kakang Semar mangga anu pihala anu bade disaurkeun teh supados kasaksen we ayeuna kupunana mun atuh Pak aya pikeun saeueur naon abdi teh nemeh teh keur maraban doma kalarasan pisan pan anu badot maka mari teh dianggi kurban teh apa ya parantos dipencit parantos dibagikeun syukur aja geus dibagikeun parantos dibagikeun ka tiap-tiap bumi kitu pelan seutik ewang we syukur sakilo sewang tiap bumi syukur nya eta nu diharapkeun ku dewe sumuhun atuh cenah eta cilaing cenah cenah teu puncak-puncitna taun ieu ge geun eta ulah leutik teh sumuhun gitu sabab bakal sajajar pahalana di mana batur mencit sapi tak kene urang mah pek geura mencit diri ya eta mencit diri kumaha maksudna batur mah mencit sato da puguh da tadina ge dipiara dina kanan nya tah urang mah mencit sato teh nu nyayang na kanan anu nyayang na kanang anu mana ka ieu kanang dada geura percitan tak nu sok nyayang dina dada sifat-sifat sato anu dina dada teh anu teu alus anu matak ngarugikeun kana diri teh ha muhun kula di antarana naon iri dengki jail kaniaya iren panastren dudupak rumpak naik simuat ujug takabur nyaci maki sik-sik melik tekaupan tepayaan pedagog buraung sombong pedit buntut kasiran jeung sajabana tah geura pencit teh eta pampang makulan kurbankeun sifat-sifat kitu langkung sae eta makulan nuhun kula mun urang can mampu tahun ieu jiga batur ka Mekah ngurilingan Ka'bah kurulingan we kampung can eta kumaha cenah bisa aya tatangga anu kalaparan geuat tulungan kan tenang bae tah eta ge toap keneh silaturahim ka anak yatim silaturahim ka fakir miskin jompo bulan dina hasil mencitan sifat-sifat anu tadi teh nyata bakal kagenti kuwelasan kuasihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu diteuleum ngahudangkeun kanu labuh bere kanu daek nyangan kanu poekeun tak eta kawajiban urang cara sang babar sumuhun Pak beres Pak nu mata ulah leutik hate pada si lain can bisa kurban ulah leutik hate pada si lain can bisa nyumponan rukun Islam nu kalima udah kitu wae tah gentian nu tadi teh pek amalkeun teh sakumaha ceuk dewek pieu sumuhun beres wae nya greg abdi nya si horeng dina amal geningnya Pak bukti nama gitu sumuhun pula si kana tupa aya pikir saeur naon ieu teh pangna abdi dicarukan teh oh ieu bila saban robah bangsa ganti wanci ilang bulan kurujung tahu
Geuning sok ka Bandungan manusia najan ngalamun salaput umur kahayang mah patema-tema karap we handeung dan geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran teu geuning kitu mengalong manusia kadarna rencana kabul mah aya di nu Maha Agung laksana mah aya di nu Maha Kawasa tadi dia punya kurang kudu tawakal kudu sabar teh tah sajabana ti kitu ieu riung mungpulung teh ai kahayang mah salarea kahayang mungpulan sabab kewajiban kolot oke ayana di rumah tangga ieu teh kewajiban salaki 3 bulan sakali mah nalek anu jadi bojok taros kula sumuhun kula bisi dina sajeroning dikungkung teu diawur dicangcang teu diparapan paribasana bisi aran bandron boga rasa teungeunna aya hak inung silai kagugat kan